bajuna penengahing Pandawa nyata sareng Semar Badranaya sareng Sena Namot Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar nyata rusuh kayaanana melang kanu dikantunkeun garwana nyaeta Dewi Subadra menuki wari kedamang itu kayaanana duna lapah eta kacarios ieu Astrajingga sareng Dawala menuki warinya teparantos nyamper Raden Gatotkaca Iwari Raden Gatotkaca nyata parantos nampil laporan Astrajingga sareng Dawala atuh kaget kayaanana ngopi bibina Dewi Subadra kedamangan atuh kuwari ngajugjug itu kayaanana Raden Gatotkaca di setengahing marga sopana hai marga teh jalan sopana alas pring aninga jalan hareureuskeun heula kacapek tina sajeroning lumampah kitu kayaana diserengan ku Astrajingga lan Dawala Jebot, aku ya guys. Surah naon tadi bot? Surah naon tadi? Muka surah naon di gunung beras mungkin. Ya. Pulang hari itu nolak capek bot. Himalan. Alah, gue. Oh, kumaha tu nasi papanya? Yo indah. Ya, jeung dunungannya beren ka itu ka Duarwati. Mudah-mudahan selamat. Kurang papisah di tengah jalan, urang menyamper dunungan ka dieu. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Guys, moal ngibing heula kan. Bosen lah. Bilih pada ngepres saudara merak ngibing sesaudaraan di tengah. Bilih balai solontongan gitu atau mau-maungan macan-macanan gitu lu mampah ya Astrajingga ngepres hotel merak ngeping sesaudaraan sinak gendenganku Jiro Aradia nah ya lah, nah urang hiburan lah. Ayo jaipongan ya.
inilah kecurangan-kecuranganmu padaku. Kau curang kepadaku sayang. Saya nantinya jadi stres. Jara-jara jadi tim sukses. Sajadah yang sudah saya kirimkan kepada masjid, saya ambil lagi. Terlalu. Salah. Ampuna, saya kain teh kami nabi teuing lah. Di negara urang mah penyakit nate aya 3. Nu kahiji kudis, nu kadua kurap, nu katiluna kutil. Hiji sumberna teh nyaeta tina kuman. Ai kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang taliti. Sumberna tina kuman nyaeta kurang iman. Bangsa urang kiwari disiplina teh rendah pisan, lemah pisan. Padahal orang merdeka teh kulantaran dicebor ku getih nepi ka tok pati jiwara kahe adekeun kaselamatan nagara teh. Jadi naha nepi ka tangan ayeuna merdeka mati baheula tapi naha korupsi beuki merajalela. Beuki meueuk ngaraksuk malah maeta korupsi teh ayeuna teh nyebar ka handap. Tepa ka handap contohna Raskin dibikeunna teh kanu wawuh we jeung barayana unggul. Gitu. Asal deukeut teh. Asal deukeut. Tah nu keprok teh eta teh kabagian Raskin. Setuju. Jeung aneh di bangsa urang mah. Anehna kumaha Akang? Anehna teh kumaha? Omong masyarakat teh kudu sehat, omong masyarakat teh kudu gagah, tapi naha dibere beas oge anu pinuh ku geusih. Di mana rek sehatna? Di mana rek sehatna baik pikir ku sia. Tong boro urang jelema anu hayam kayak gigi teh. Ayam oge teh. Dibere rasin mah. Teu beukieun. Tadi dia nimulkeun geuning si horeng mana horeng ieu mah. Kuayana beda-beda paham di urang. Keur mah beda-beda pahamna di urang teh beda-beda golonganana. Atunaha di beda-beda. Nyalieun nyalieun partai nu anyar. Amma ge aya partai Kristen segala non muslim. Jadi ulah kaget lamun hiji nagara hese di hiji non di hiji keunana hese bersatuna hese sabeungkeunana naon